Setengah Naon? juta, arek mah setengah juta. 1 juta lah, 1 juta. Hah? 1 juta. 1 juta. Hah? Kutu kira-kira nawarkeun 1 juta. Setengah juta teu bae. 1 juta. Lamun 1 juta mah kurang dibayar ya. Mung urang mah 1 Hah? juta. Mung 1 juta. Hayang setengah juta teu bae da imah jalu bae bakalan imah tulikan. Oh, memang eta Kalung, kejalu. imah kalung jadi ngalung ka dieu tah. 1 juta lah, 1 juta kurang dibayar. Mung 1 juta mah. Nah, teu kira-kira dibak dapat 1 juta ya teh lah. Setengah juta mah teu bae. Pokona urang mah setengah juta bawa me. Ah, 1 juta mah cing kira-kira atuh abah teh meh badag kieu 1 juta teu mikir abah dua eta barang beli teh. paling di Batur oge bisa gede kieu mah 1 juta kakek. Mana Iya, paling ke Batur ge tawar 1 juta ya teh paling oge. mung urang mah. Ah, teu Lamun kira-kira setengah we. juta urang mah teu bae. Abah mah teu micukan abah teu boga duit teh tangkulak teh. Boga 1 juta kakek. Saruakeun jeung Batur atuh, 1 juta sagede kieu mah. Setengah juta urang mah teu bae tah setengah juta geus kurang kumaha urang setengah juta. Cing kira-kira aya nawar 1 juta mah atuh teu mikir abah mah. Setengah juta mah teu bae bawa me. Kamahalan teuing 1,5 juta mah kakek. Kamahalan teuing sakurang mah 1,5 juta mah. Lamun 1 juta kurang dibayar ieu. Mung 1 juta. Kamahalan teuing. Mung teh kira-kira teu umum jeung batur tual tawarannya di tangkulak teh imah. Saumum jeung Batur kumaha kakek? Atuh ilik dedagang Ini kan dadegan emas sagede kieu 1 juta kakek. 1,5 juta mah kamahalan teuing. nah mung. Kamahalan teuing 1 juta mah. 1 juta cing kira-kira we. Kira-kira teu boga duit mah teu nawar 1 juta. Astagfirullahaladzim. 1,5 juta tuh, Boga 1 juta mah kakek. 1 juta mah urang mah. Mung urang mah teu kira-kira nawar meni. Teu kira-kira nawar mendingan 1 juta. Ditawar setengah juta, cek urang oge teu bae. 1 juta mah urang mung. Aduh. Murah teuing, teu kira-kira nawar 1 juta mah cing mikir atuh da batur oge teh nawar teh. Leuwih Kamahalan teuing malahanan kakek. 1,5 juta teh kamahalan teuing mah dikasih 1 juta lamun 1 juta dibayar. Kamahalan teuing kakek mah kamahalan teuing urang ah. Kamahalan teuing pokona mah. Sakitu mah kamahalan teuing. kira-kira barang beli itu misal juta nawarkan apa teh teh eling teh 1,5 juta. Ampun naon teh 1,5 juta kakek. miraku bae sagede kieu ya ditawarkan 1,5 juta pakai mereka nyebut kemahalan 1 juta lah kurang dibayar. Hah? mung Lamun 1 juta kurang dibayar kakek.